kamaran anu nongkrong ya biasanya sok loba aja deh teh nongkrong aing udut berloba aduh nongkrong teh normalin malam Jumat deh teh ulun sabulun ulun acan budak teh kerki ya semolorna ieu nu ieu teh mantak kata nama semolor coba kopi aya udud komo bararupa emang geus peuting eta teh dah tapi kieu ari geus semolor teh lah mun sahuluan pisan ya barudak udud buat kamal atak tadi kopi sebagai sorangan ini nih kebeneran di sini dikit waduh kamar anak coy sorangan wae pugu tisen aing tadi sorangan obat tuh kebenaran ini tas dah dong siapa wow dud cule abangku cika sok mangga mik lu tah masuk wah gitu aing atuh siapa borongan tiara ya hari gitu cule biasa itu borongan biasa narik beti dia ya sadek ikhtiar ya mik sadek kurang isuk kopi nang gua kurang isuk udah gede gua gak keluar ke jalan udah belum ya balik dar sok dinya kurang mah punya deui ya ya orang mau tadi oke kieu astagfirullah harus pieu ya maafin ah di oh jadi yang gawa di kan ngena ada di tas di ngobrolna rada ngeunaheun ieu tong deket deui ka rada beda bebeungetan aing tuh berambak kitu nah musuh tadi segede kieu ngalau oh kurang segede kieu tah di mana tadi sih cai cai musuh goblok kita kabayang nataranna segede kieu gilana heuh 2 jam eta aing nataran lauk lulus geng semuanya gunakeun teh real aing mah real belum sa nginjem aing boga syuting minum urang sia mah geus dukut eta geus eta hadeupeun dicokot dihudangkeun mantan mah goblok eta aing kudu kan dihudangkeun aing cokot heula ku aing foto heula pas sudah sih upload heula pas sudah ngimpi sia teh anjing kaudangan lantai emak jagling kagak gua aing aduh aing sekali kieu bayu gara dicokot dihudangkeun emak goblok teh tak meuli biasa aing gua aing kaguguk teh mah aing rek pamer teh ya foto heula sombong berudang udangan teh aing jadak peng aing anjing ngadenge beja can naon sulis ngelmu ngelmu naon aku pijit anjing aku gaib teh ya narik mustika muka bata-batin nu balai oh di mana ya di mana aing kemarin guru udah goblok nyaho guru naon aing kemarin we jeung aing narik aing kemari narik naon sia siki aing narik naon kartu jeung sulis aing aing mustika 2 aing aya di batu imah nang batu kebeneran sia mun kitu mah naon dah boga lapak aing wah balik aing ngimpi jadi eta mah datang karena pangimpian orang teh ieu teh mi naon teh bunga teh mah abstrak kan kahandapna oray oh gitu sigana gablek mustika eta semacam kieu ya ayeuna mah kieu mi henteu ayeuna mah engke we isukan orang amprokin jeung sulis orang tes pembuktian maksudna penting aing tadi teh rek balik ngan aing nyimpang teh udah jeung kopi anjing geus tunu aing teh lain naon ayeuna
nah ini balik nya yang geus pokona mah kalau ngaregotannya ya aja sok peakeun lah teh ge keneh tah sasaing cakap juga gitu aing mau aing gitu jadi ya ya sok isuk aing udah mulai asa sampurna mil atuh moal lah iya we aya apa aja moal geus nuhun ya apa aja nuhun ya ya sabang sula hari gitu tapi tong poho bejaan Ridho teh ya kecik aing ka dieu Ridho teh aing rek mangkat ya 2000 Ridho Ridho keur manggal nuhun ya kada yeuh lantai ya siap lapak ada ya oke heeh